Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wilujeng patepang sareng wilujeng nyang harepan poe anu mugia pinuh ku semangat. Anu dipihormat para pangaping anu parantos masihan pitudung sareng pangrojong guna unggal lengkah kahirupan. Sareng sadaya hadirin anu hadir kalayan mawa harepan sareng cita-cita. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat, taufik sareng hidayahna ka urang sadayana sahingga urang tiasa patepang dina kaayaan anu sehat walafiat. Shalawat sareng salam mugia sholawasna dilimpahkan ka junjungan urang Nabi Muhammad SAW, ka kulawargana, ka para sahabatna sareng ka urang sadayana salaku parantos para umatna. Dina kasempatan ieu abdi bade nepikeun diantara ngeunaan kumaha pentingna kapercayaan diri di kalangan nonoman. Kapercayaan diri teh ibarat kunci leutik anu tiasa muka panto kasempatan anu gede. Dina kahirupan sapopoe sok urang sok patepung jeung rasa ragu, sok aya pikiran naha abdi tiasa atanapi kumaha mun gagal. Eta hal teh wajar sabab urang teh manusia sanes robot anu langsung percaya diri. Kadang mah urang teu percaya diri teh lain kusabab teu bisa, tapi kusabab kaburu mikir teuing nepi ka can maju padahal kasempatan geus kaliwat heula. Kabiasaan ngabandingkeun diri jeung batur oge jadi salah sahiji hal anu ngahalangkeun kapercayaan diri. Ningali batur leuwih unggul, urang jadi ngarasa leutik. Padahal sebenarnya unggal jalma miboga jalana sewang-sewangan. Henteu kudu sarua, henteu kudu salawasna leuwih ti batur. Tapi cukup jadi versi pangalusna tina diri sorangan. Ku kituna urang kedah ngamimitian di hal leutik, wani nyoba, wani salah, sareng wani diajar deui. Sabab kepercayaan diri henteu datang sacara dadakan, tapi diwangun proses anu terus-terusan. Bapatani mawa pare, budi sari bawa mata. Urang kudu yakin wae, lengkah maju ulah ragu. Kukituna hayu urang sadayana mimiti percaya kana kamampuhan diri sorangan ulah sieun gagal. Sabab gagal teh sanes tungtung, tapi bagian kana tina lengkah pikeun jadi leuwih hade. Mugia biantara ieu tiasa janten pangingat yen diri urang teh cukup berharga pikeun diperjuangkan. Tamamudi mawa buku, Sari Dewi mawa kaca. Mugia jadi mangpaat hatur nuhun kasadaya. Hapunten bilih aya kecap kurang merena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.